Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun ekonomi sulit ieu orang simak bareng-bareng. Eureun ngojekna. Eureun ngojekna kieu we. Pabajikanana pandahar mah kudu terus. Dahar kudu terus. Ngojek teu meunang. Sarariweuh keur diputer. Keur diputerkeun ku Gusti Allah hayu sia tukang ngojek, Grab jeung sajabana mararacet kabeh warung, mararacet kabeh. Terus kontrakan gitu keneh. PHK nambah deui. Terus we anu boga perusahaan saya teh kuari teh tinggal mayaran bunga na bae, pabrik nama teu jalan, perusahaan nama teu jalan. Terus ngalalamun baik diputerkeun ku Gusti Allah akibat tina maksiat tadina. Sumberna mun hayang nyawa permaksiatan. Sumberna permaksiatan. Kuari teh urang keur dibere wabah kabeh aya jeung eueuhna ulah sok dicaritakeun nu penting mah lockdown. Kuabehan. Ih, besok nyaritakeun aya apa geus lockdown. Ih, sakedeung deui mah downlock. Oh masalah. Ih, sabekeun ke sakola libur, kantor libur, pabrik-pabrik nararutuh kabeh. Tuh ekspor impor kuari tersendat-sendat pereheulanan kabeh nagara ieu teh kuari keur marandeg perekonomianana sedengkeun urang boga perusahaan anu nyokot di bank terus bae kapan eta teh unggal poe nama bunga sedengkeun perusahaan urang mandeg di dinya deuk teu mawa dadung kumaha ngatek di babawa bae ge dadung sia kemana dah mandat tihang nu pendek enggak lah inget bunuh diri cek eta teh. Atuh teh ngan tiang nu pendek abeh ulah pae goblok teh coba. Teu kumaha ieu negara ieu. Alhamdulillah 5 bulan ka tukang teh ka mun diceritakeun kula geus boga kontrakan sabaraha itu tuh 100 anu itu nu adi 50 dibat lah geus jag bekal ibadah. Plek bae kuari lockdown. Nu ngareusianana eueuh barali ka ditu eta kan listrik kudu dibayar, cai kudu dibayar. Eta ge sarua kuari geus bawa tambang bae nya. Aya nu tes geusian warung lupa aja oh warung geus pararing alhamdulillahirabbil alamin. Tambah ya kuari warung meuli eueuh kuari naon kumaha teu deuk meuli aya ge nu daratang hutang. Aya teu dibere padi urusanna beuteung aya dibere pan nya ngahutang deuk iraha mayarna. Geus 2 bulan ngahutang bae bebejan aja deuk balik moal ka dede aduh aing ulah ngadenge ke cili aing utang numpuk tulisanana aya nya deuk balik ka Jogja ka Jawa Timur moal balik deui ka dieu lain urusan balik jeung henteu na ieu hutang kumaha praknya na bebeja boro-boro mayar hutang nginjem heula jang ongkos goblok sia aing pencet bae ku sia ieu ya Allah keur diidlal ku Allah keur diputer ya Allah ya Rabb masyaallah nu ngawarung seperti eta ngojek anu tadina alhamdulillahirabbil alamin dan bakal-bakal bae kuari kan ngojek teh kudu ongkos mobil truk nyana di motor itu di tukang make eta jadi make tali jadi ku jauh-jauh yang cak tukang ojek teu bisa kahiji eureun ngojekna eureun ngojek kieu we pabajikanana pandahar mah kudu terus dahar kudu terus ngojek teu meunang sarariweuh keur diputerkeun ku Gusti Allah hayu sia tukang ngojek Grab jeung sajabana mararacet kabeh warung mararacet kabeh terus kontrakan gitu keneh PHK nambah deui. Terus we anu boga perusahaan saya teh kuari teh tinggal mayaran bunga na bae, pabrik nama teu jalan, perusahaan nama teu jalan. Terus ngalalamun baik diputerkeun ku Gusti Allah akibat tina maksiat tadina. Sumberna mun hayang nyawa permaksiatan. Sumberna permaksiatan. Corona nama ti Wuhan di Cina
kunaon haju ambalayah ka negara urang di ambalayakeun ku Gusti Allah deuk aya deuk wallahu alam nu jelas kan kejadiannya seperti eta taraweh lockdown ieu akibat maksiat tadi ka taraweh aya diteruskeun bae taraweh teu maraca Fatihah tarawehna nya culak cilik bae beusi polisi naon jubah itu kene geus puguh nu boga masjid dan sisi jalan mah geus dikunci bae dikunci Masya Allah bombok na kunci na waledek urang ngeuleuh masjid dikunci sakumaha gudang kunci tapi ai pintu tukangna mah henteu pintu hareup dikunci waledek gitu make hordeng gitu ai lawang tukangna mah henteu arasup je ini mah kos dongeng cek urang ge pokoknya di Indonesia masih akal-akalan mau beres bajan kukumaha ge tapi lamun single blug mah di belah aja plak belah aja tak cikupatlak tuh ya karak sadar serangan ieu mah eueuh corona di belah raja selidi ka ditu mana aya teu sepatan cenah geus zona merah putih bendera tamu budak eta ge nah ieu keur carita alal haq wake mana kejadian ya beneran bener sama corona datang ke rumah sakit paeh cek keluargana taman napas di imahna geus tereh beak kaberan datang ke rumah sakit paeh ulah laju corona wallahu alam seperti eta kejadianana ulah loba omong nah nu jelas mah kan ieu kan siksa ieu bukan cerita siksa deuk aya deuk eueuh wallahu alam tapi kan tersiksa urang tersiksa batin, tersiksa perasaan, tersiksa situasi dan lain-lain sebagainya nang saha tak ikir carita idlal tibana sumberna maksiat lillahi ta'ala eta aslina seperti eta maksiat lamun urang nyaritakeun rangkaian maksiat kuari ti luhur datang ka handap geus marasiat kabeh geus teu daek kadengekeun petuah-petuah Allah geus teu daek kadengekeun petuah-petuah kitu ulama anu meunang ngabongkar tina ayat geus asaing bae kabehan ge geus dieu diharam-haram ge terus bae nyulucus kumaha aing bae iya akibatna geus teu gadenge ucapan kiai geus teu gadenge petuah-petuah ieu mah kudu langsung cak Allah waing angin sugan sadar mantak sadaerah bae coba dibeliunkeun supaya kadeuleu ku kabeh beak di Bandung ku angin abe urang Tangerang urang Serang boga pikiran woi di Bandung beak ku angin beliun yuk urang tararobat tah maksud Allah teh supaya kembali ke Allah kadenge ku urang euy banjir dirangkas betung wah eta di mana caina ditanyakeun ka urang ditu wallahu alam jati lokos kitu tadi nama tanyakeun deui nu jelas-jelas da cenah aya tidinya teh sumberna cenah tidinya nu jelas mah siksa ieu teh buyak kabeh kitu supaya kadeuleu ku urang Tangerang supaya kadeuleu ku urang Sukabumi supaya kadeuleu ku urang Bandung jeung santero naon sih teteh bisa disiksa kitu ku Gusti Allah maksiat yu urang balik atuh ka Gusti Allah urang eureun maksiatna maksudna supaya teguran ti Gusti Allah eta keur carita lokal ya gempa ya angin ya banjir kuari urang ieu teh internasional wabah corona mantak naonna teh urang barali ka Gusti Allah barali ka Gusti Allah taubatan geus ka Gusti ayo sabisa-bisa ja babacaanna mah eta-eta keneh mun taing nama ka Gusti Allah teu kudu segala rupa hayu bae geus geus bisa nu bisa auzu bi kalimatillahi tammati min syarri khalqi nek bisa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa samil almangga nek bisa auzubillahi minasyaitonir rajim atau diganti bae urang auzubillahi minal corona atuh mangga atuh sarua bae geus ente tadi naudzubillah kan ngalingun abdi ka Gusti Allah minasyaitonir rajim kuari mah minal coronail azim itu masalah atuh babari bae doa mah teu bisa cenah bahasa Arab bahasa urang bae geus ya Allah ya Rabbi ngalindung abdi tina penyakit koron tasdidkeun koron bahasa Sunda mah leuwih babari ongkoh geus kanyahoan ieu Gusti corona teh jelas-jelasan cenah bejana ieu teh bakal diberes saurangna 600.000 alhamdulillah ya Rabbi ngadoa bae geus ka Gusti Allah
mudah-mudahan bupati dibukakeun hatena, mudah-mudahan gubernur dibukakeun hatena. Jadi abdi teh ngojek teu ngawarung henteu ai dahar makan kudu terus bae mah nya abdi kudu datang ka imah gubernur mah. Mudah-mudahan we gubernur dibere solih, dibere soleh. Tinggal kitu we ngadoa. Soleh hese. Ngadoana dihareupeun imah gubernur. Ita hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Moal pati-pati Gusti Allah nyasarkeun ka kaum sabada Allah nuduhkeun melalui Islam sehingga ditinggali ku Gusti Allah pelaksanaan Islamna, dijelaskan ku Gusti Allah mana perintah mana larangan. Ketika Gusti Allah nyaritakeun taat didinya teh mengandung rahmat, mengandung maslahat. Ketika Allah nyaritakeun larangan ya deh paharaman permaksiatan hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Deudeuh datang ka mananya nasieuna sehingga dijaga ku sieun mah. Ai praktek apa lah ya takut teu boga kasieun atuh payastahiqul idlal atuh ngaha kana disasarkeun. Carana ialah ditegur langsung ku Gusti Allah melalui pasad setiap larangan eta adalah mengandung maksiat jerona. Ai maksiat eta teh mengandung karusakan. Geus atuh karusakan teh timbul tidak permaksiatan. Lanjutkan geura maksiat kuari. Negara lanjutkan ti mimiti luhur didayeuh pikeun kahandap terus maksiat. Masyarakat pedagang terus maksiat, petani terus maksiat, kiai santri terus maksiat. Corona ieu bakal datang deui wabah anu dahsyat tiba-tiba. Teguran seperti itu. Mantak careurik ahli-ahli Allah tengah beuting teh. Ya Allah, ya Rabbi. Ngaleungis. Kadenge ku pamajikan. Kaji kok cari hayang naon? Oh sial, bukan teh yang jadikan wabah. Careurik teh ieu sieun ketika wabah, ketika tahun datang teu kembali ka Gusti Allah akibat tina maksiatna dilanjut. Eueuh corona ieu bakal timbul corona nu lain, bakal timbul wabah nu lain. Ieu nu dipake kasieun ku ahli-ahli Allah teh ya Allah ya Rabb. Nu ayeuna mah geus alhamdulillah lah seperti ieu geus terkuras segala rupa pake corona. Dana desa bae ge anu jang pembangunan desa dipake ka corona. Bahkan segala rupa jang corona kabeh. Loyogna duit corona ka mana ulah nyaho sia mah penting mah ka coronakeun we heulanan. Heuh geus atuh kos kitu mah. Nah ieu geus dara-dara sakieu mah. Tapi kan ieu lamun teu kembali ka Gusti Allah, ieu bakal tidak menutup kemungkinan datang deui wabah anyar. Kuari ge di Cina geus aya deui nu anyar. Tuh di Amerika ge geus aya deui nu anyar. Encan geunjleung di Spanyol ge geus aya deui nu anyar. Deuk kumaha coba ya? Sedengkeun geus terkuras danana. Ka WHO, naon meureun teh WHO? Geus aing mah pokona nyaho ge ti sia bae heulanan lah. Tah, ieu geus datang deui. Arab anu tadina hanya nu aya di Amerika bae jeung nu aya di Inggris di luar negeri anu kena corona teh kuari mah di Arabna sorangan kena corona. Mekah, Madinah kena corona, mentak tidak menutup tutup ieu teh hajian. Coronana di Arab teh kuari aya. Deuk kumaha coba? Duatek di Indonesia geus rada inggis, bablah teu robah malah menjadi-jadi. Kumaha negorna? Itu kubahan negara tak iya hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Ditah babalik ka Gusti Allah babalik. Ai kudu namakan musim corona teh masjid dibuka istighfar atau di masjid. Kan meureun ngeunaheun ulah terlalu zahir teuing. Eta kan waham ngaranna. Sedangkan makodo kacak ibnu atau illah hiji perkara anu nuntun ka anjeun anu leuwih bahaya minal wahmi tibatan waham ciptaan-ciptaan hanya ciptaan buah bakal kejadian mah tepang gede gerena dosa ya boro-boro naik jadi wali tambah ibadah geuna moal iya urang kan
diperkirakan besi secara hati-hati kan terus hati-hati, tapi kan eueuh nu ngalaksanakeun istighfar malah ditutupkan istighfar timbul bae suudzon. Ulah-ulah negara aing negara komunis ya. Asana PKI kan timbul perasaan-perasaan seperti eta kan. Nah, tapi kan alhamdulillah teu di negara ngan timbul suudzon kan lamun geus suudzon atuh kan bahaya jelema. Ye padahal mah keur ngasa peso jang meunceut kotok pajar meunceutnya anak kan ngaranna suudzon mah jelema boga hutang neuk ditagih puguh hansip baris pajak deuk nangkepnya hansip baris 1 2 jangan dalam wah iya suudzon mah kitu bae kan kajen kuku mah nah ieu teh doadak terus we kiai-kiai teh gadoa ya Allah amankeun nagara Gusti amankeun umat Gusti nagara jeung bangsa teh amankeun. Para aulia Allah mengadoa teh geus lain jang dirina tapi jang bangsa jeung nagara. Tengah penting mentang mata teh lain jang dirina mah geus di pikiran. Ya Allah bangsa, ya Allah negara, ya Allah umat. Salametkeun Gusti. Andai kata aya nu salah, pangnoelkeun atuh supaya kembali. Ya Allah ya Rabb, ulah ditambah deui wabah teh, ulah ditambah deui. Lamun teh mah ditambah dicukup ku corona nu tadi gendek bergerak mamun kamari. Henteu didoakeun ku para wali-wali Allah, ku para ulama geus bergerak ajeun ku make rakyat berbondong-bondong ka imah bupati, berbondong-bondong ka imah gubernur, tapi kan didoakeun ulah sakadar beuteung atuh kajeun nyana bae. Urang neangan bae beuteung. Bang Bara ge teu boga DPR hariru. Gitu bae. Atuh heuh komo urang boga pikiran masing-masing. Atuh tenang bae. Batak tenang. Doa para ulama ngadoakeun ulah sampai terjadi. Nah ieu huru-hara cukup heula ulah wakakabehan heula doa heula di samping doa upaya-upaya jelema anu bisa bae heula coba ulah sampaikeun ka haju ieu acak-acakan nagara teh. NKRI urang teh kan jadi contoh di dunia ieu teh. NKRI urang teh dicontoh di dunia. Urang inget ketika aya Belanda datang ke Indonesia setelah merdeka, ulah poho ngaranna nyana nanya, ieu Bang encan lila kamari-kamari ieu. Paling heran saya di negara Indonesia. Keheranan saya di Indonesia ada Islam mayoritas, di Indonesia Kristen, Katolik, Buddha dan agama lain, tapi hidup bisa berdampingan. Orang Amerika, orang Belanda geus ngomong kos kitu. Teu takjub urang ka omongan-omongan para inohong para pakar di luhur. Kunaon kuari haji urang kuari acak-acakan. Nah, mantak ditaat pula sampai ke acak-acakan. Nah, patriotisme urang terhadap bangsa jeung negara teh itu supaya benar-benar kudoa bisa nah. Mantak ditararahan, kamari lamun teu ditahan, RT geus beak 5 meureun. Ya, kuari kuburanna eueuh di mana, RT-na di mana? Tahan badak ulah geus bandingan neangan sorangan bae geus kajenderan. RT anu geus teu kaluar-luar. Orang mirisan nya. Gitu kene lurah aman di Tangerang mah aman di Serang aman di Pandeglang dengan doa-doa para kiai teu frontal di negara batur lurah aya nu geus ditikem itu kene RT masyaallah urang tenang heulana kalem sapira dahar heulana kajeun bagian urang tina di dahar punyana engke ge beuteungna gendut sorangan pan cenah kiai jadi kos kitu emang kos kitu aing mah tungtung mah ngadoakeun kan itu teu beres bae tah iya ya nah iya bak kuari orang kembali masing-masing dimimitian gara ku orang mimitian gara ku keluarga orang mimitian orang ku tetangga orang mimitian gara ku kabehan geus istighfar anu loba masjid atuh cenah meureunanan kudu ada carang-carangan bae heulana nu tadina kamari 2 meter kuari mah atuh lah sajengkal ayo bae geus pake takarrub tadarrur ka Gusti Allah ngeri urang saat corona aya urang terlalu zahir waham kajadianana encan jelas kuari masih ditutup istighfar berbarengan bersama-sama eueuh beuki ngalengis bae ya Allah ya Rabb aya naon ieu teh nah tersiksa urang bagian pemikiran bagian gitu ngaranna non makanan bagian dan lain-lain supaya timbul suuzon tinggal Noel doang ngejegur tapi tenang ieu hebat di Indonesia itu seperti di Amerika mah kuari bisa acak-acak di urang alhamdulillah aman
sekali di rumah teh kurang doa mudah-mudahan negara orang diamankan, ditentremkan, urangna diberi tenang, kembali ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Babalik ke Gusti Allah. Tobat. Alhamdulillahirabbil alamin sakitu tina guru urang mudah-mudahan manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.